anak buah begitu karena molor. Orang ya? Weh. Udah. Bos. Ayo non ya. Pulang lagi lah sama Noel ya. Setelah 15 poin. Oh, ayo. Ayo. Gimana? Tadi dinya. Ya. Iya bos, mana? Oh. Tuh gening aya, Noel na. Ya. Assalamualaikum. Noel. Waalaikumsalam. Waduh, bos Amoy. Noel. Kumaha ya hutang can dibayar-bayar. Can pokokna, can bungana ngajabang. Orang butuh ya. Aduh, hampura bos Amoy lain teu niat mayar urang Padahal mau nggak pengen ngumpulkeun 1000 atau nggak pengen setengah salengan teh Eno tentang kumpul teh kowe nya sabarnya. Kurang sabar kumaha orang Mang Ohel. Dibere waktu. Ayo bertele-tele. Geus bagian wing mah bos. Oh, kan. Cing bos mah ya. Ohel. Daripada Mang Ohel pusing-pusing mikiran hutang ka bos Amoy. Orang kan ngadenge cenah Mang Ohel boga budak geulis. Wow. Kumaha gitu? Ayeuna mah budak Mang Ohel kawinkeun bae jeung bos Amoy. Kebeneran bos Amoy jomblo keneh. Nah, kan hari Mang Ohel jadi mitoha bos Amoy mah tiap bulanna aya jatah. Mang Ohel mau pusing-pusing kudu mikir bayaran hutang ke bos Amoy. Kumaha tah? Ari urang mah kari pek-pek wae. Kebeneran puguh budak teh kamari hayangan kawin. Ngan kitu geuning budak teh rada rujit da meureun abong-abong boga naon ngaranna teh boga paras geulis gitu. Pernah cek batur mah cenah kembang desa geuning budak teh. Tapi da lamun misalkan bos Amoy daekeun mah da bos Amoy sanajan goreng patut ge tapi nya minimalnya beunghar lah gitu. Sigana mah budak daekeun sok bae kumaha bos Amoy eta mah alusna kumaha gitu. Lah mending gitu we Mang Ohel, beres. Urang hayang kawin kebeneran ya. Mana gara budakna bijilkeun? Oh nya atuh bos Amoy. Ya di geruan heula budakna. Neng. Kulan bah. Ya geura bijil heula aya nu hayang papanggih cenah. Kala kedap bah nuju ombe. Sok buatkeun. Naon di bah. Neng nuju. Tukar rusuh bae. Subhanallah. Menang informasi ti mana deh? Cek batur urang bos cenah geulis mana ka Mang Ohel. Peugeut siga buah kasemekat kitu. Aya teu aing eta mah. Sok neng, juk di dieu heula ya. Aya nu hayang panggih cenah. Wah, ngomong susu. Aduh kala bah. Ayo ganjel. Ieu di lah, penting cetak. Kieu neng. Abah teh ngageroan teh arek ngebejaan. Lantaran abah teh boga hutangnya. Sudah tuh kebayar. Pusing mikiranna teh hutang Tah, jalan hiji-hijina ayeuna mah neng ku abah dikawinkeun jeung bos Amoy nu kahutangan ku abah. Anu bener abah. Bener. Neng mau. Ini siapa yang budak-budak? Irapan udah kawinkeun abah. Neng teh tos atuh. Tah, kumaha bos Amoy ya? Bungkelekan sudah kieu kapake teh. Kumaha deui Mang Ohel? Daripada Mang Ohel teu mayar-mayar hutang, baelah. Paksa ge. Kumaha ieu? Aing kalau ngukis ondel-ondel. Tanggung bos daripada hutang teh lunas. Geus lumayan jeung ngisinan beurit ieu mah. Informasi ti mana itu aing Cek baturan urang ge geus kagok. Aduh. Rusak ya. Tah, neng. Geuning tuh bos Amoy daekeun ka maneh. Sanajan kapaksa-paksa ge kumaha arek kawin? Neng siap abah. Ribut berkawin mah. Ih, datu atul abah. Tuh tanya arek iraha kitu kawinna. Bos Amoy pada iraha kawin neng teh. Neng tos atul ya. Duh kehola ulah geureum musik teu puguh. Kudu nangan poe.
Alah kayak non poe ayeuna. Misi sukses.